Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping wilujeng hadangukeun sareng simkuring Abah Ceong ti Padepokan Garuda Layang. Dina wengi ieu simkuring bade neraskeun dongeng anu kamari katunda anu judulna Ujang Amin Ngalalana. Judul dongeng ieu karangan simkuring pribadi atanapi hasil karya pribadi anu aya patula patalina sareng kahirupan simkuring di zaman harita. Mudah-mudahan urang sadaya aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala sareng dicukupkeun pangabutuh urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yuk urang kawitan. Ibarda sareng anak-anak buahna hiji garong anu nyaan dipikasieun ku sakabeh jalma. Dina kagaranganana sareng teu aya ras-rasan ka saha bae oge ari Ibarda anu boga jurus-jurus silat anu ngaranna Balung Wesi. Sing saha bae oge anu kateunggel ku Ibarda lolobana rubuh atanapi remuk sakujur awakna. Ari Ibarda boga lanceuk atanapi kakak anu ngaranna Ki Gorda. Eta oge sami sareng Ibarda anu jadi dulurna ka kejemanana. Ari Ki Gorda ngaboga warajit anu ngaranna Warajit Ingkring. Sing saha bae anu boga masalah sareng Ki Gorda paling lila 3 poe pasti ninggal. Ari Ki Gorda padumukanana misah sareng adina Ibarda. Dina hiji poe Ibarda ngageroan ka anak-anak buahna sareng ka anakna anu ngaranna Imron. Ceuk Ibarda, barudak coba maneh kadarieu. Ras eta Imron pohel bonen sareng madu nyalampurkeun ka Ibarda. Ceuk anak buahna aya naon ki? Ieu kieu urang di tempat urang bekel enggeus beak tah kiwari maraneh geura nyiar deui ka lembur-lembur mana bae anu kira-kira loba harta bandana. Lamun aya anu ngalawan paehan bae ngarti maraneh ceuk Ibarda. Beres pokona mah ki moal aya anu ngalawan ka urang mah geus nyarahkeun kabeh ka perkumpulan gagak liar anu dipimpin ku Ibarda. Ceuk anak buahna, heueuh geus peuting ieu berangkat maneh kabehan ceuk Ibarda. Gancang carita panonon poe geus surup, ieu sakabeh anak buahna Ibarda tatang-tatang arek berangkat arek operasi nyiaran jalma anu kaya anu emas maksudna arek ngagarong. Teras berangkat sakabehna ari pimpinanana Ibarda kan teu milu cukup anak buahna bae oge kuat cenah. Urang pun lalampahnana ieu anak buahna Ibarda anu arek ngagarong, urang ayeuna nyaritakeun di lembur Pasir Tangkir. Di imahna Emak Samani anu keur ngalobrol Emak Samani Neng Tarsi sareng Ujang Marji. Teu lila daratang rombongan gagak liar ka imah Emak Samani sabari ngagedor-gedor panto. Hai buka pantona. Eta rombongan gagak liar sabari ngadupak eta panto. Pluh. Atuh eta Emak Samani sareng putra-putrana ngagalibrig teras barang-barangna anu aya di imah Emak Samani dikuras kabeh eta ku garong. Ujang Marjuk ngalawan ka eta garong tapi Ujang Marjuk dijejek anu akhirna pluk Ujang Marjuk kapaehan. Emak Samani nyoba ngahalangan eta oge dikepret teras Emak Samani pingsan. Ari Neng Tarsi ditotok walikatna sareng urat beheungna teras teu sadar. Teras dibawa Neng Tarsi ku komplotan gagak liar. Di perjalanan rombongan gagak liar anu keur mamawa manggul Neng Tarsi pelebat-pelebat bayangan anu ngolebat ka rombongan gagak liar. Plak-plak eta anu keur manggul Neng Tarsi diserang ku eta bayangan anu akhirna leupas Neng Tarsi. Teras ditunda ku eta bayangan anu ngolebat si horeng eta nini sumpit jawara awewe anu geus terkenal di zaman kajawaraan. Ari eta rombongan gagak liar teu nyahueun ka eta nini sumpit. Teras ngomong eta kohel, "Hei saha maneh?" Nini
cek eta nini sumpit teu kudu nyaho maneh ka nini anu penting nini ngabelaan eta si Nyai anu kumaneh dibawa arek dibawa ka mana ku maraneh cek nini Panyumpit teu kudu nyaho maneh nini peot sabari nyerang ka si nini saopat-opatna sakaligus tapi si nini hanteu gempeur ras ngomong eta si nini hei keyeup apu teu isin maneh kabehan ngeroyok nini ulah loba omong teras si nini diserang ku opatanana gempuran opatanana hanteu aya anu kena hiji oge plak 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 plos 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 si nini ngabogaan jurus-jurus silat gerak raksa moal mantap kena jadi karasa baik ku si nini lamun aya serangan anu ngabahayakeun ka manehna las ini Panyumpit hanteu tanggung-tanggung malik nyerang ka anu opatan anu akhirna plak plak anu opatanna ngalalambruk teras ini Panyumpit mawa neng tasik plebat ka tempat manehna ari anak buahna Ki Barda teras harudang bari uring-uringan aduh-aduhan opatanna sabari kukurutus sial eta nini gerakanana anu kacida cepetna eta oge gempuranana anu kacida bahayana sahanya eta nini cit karaman gagak liar hayu urang baralik anu penting mah urang geus hasil ari pikeun bekal urang mah gancang cerita ieu neng Tarsih ku nini Panyumpit dibawa ka tempatna anu maksud arek diajar jurus-jurus silat tina jurus gerak rasa ayeuna urang caritakeun masa mani sareng Ujang Marjuk anu hanteu saladar akibat gempuran anak buahna Ki Barda anu ngaranna Gagak Liar teu lila aya hiji jalma anu ngaliwat ka hareupeun imah masa mani saparantos ngaliwat eta jalmi ningali anu sing jaloprak teras nyampeurkeun si horeng eta jalmi ngaranna Abah Marta di Padepokan Puyuh Ngupu eta oge hiji jawara ari Abah Marta jawara oge tukang nulungan ka sakabeh anu butuh pertulungan gancang cerita eta masa mani sareng Ujang Marjuk teras diubaran ku Abah Marta tos sadar teras ditaros kajadianana teras ku masa mani dibejakeun sakabehna ngenaan neng Tarsih oge anu dibawa ka wewengkon Gagak Liar ayeuna urang caritakeun Ujang Marjuk anu arek dibawa ku Abah Marta anu maksudna arek dididik jurus-jurus silat Uluh waktosna pamiarsa anu tos nyekapan mudah-mudahan urang sing tiasa pangapatekung laung deui sareng sim kuring Abah Ceong ti Padepokan Garuda Layang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.